kita selalu bergandeng. Nah, Jangan aku samakan dengan cewek murahan ya. Sorangan menikah ya gitu Jiwong, Mamang kan bukan aing lain mana? suka naik tukang kredit anjing. Dicut prai make dasi nah. Ya tuh iya kabetot. Maaf dong. Anjir, halus Mang Nur Ya. Deui atuh deui mah yang Aing gila. Tuh. deui. Sok, Deui di mana? Halus bener halus eta. sok dina ka dieu. Kumaha? Jadi aura-aura bajing tandona teh bijil wong. Tunjuk sia bajing tandot di mana? Bang Bior Halus eta aurana maneh. Sok mana ka ditu mali ka ditu hitungan dipikeun ka 15. 15. Sok, Sok, siapnya ayeuna. siap Sok. tuh. 1 2 3. Sepanjang Mang, kemana itu, Mang? kenangan kita selalu bergandeng. Nah, Jangan aku samakan dengan cewek murahan ya. apa? Emangnya anak cewek? Aku laki-laki dong. Iyalah, iya tuh. Kemana ieu teh? Ulinnya. Kemana? Nyao. Cih. Gitu nyaon aku mah. Kemana? Buka duitnya 20 enggak. Geus kana duit deui wae, geus karupan aing teh teu boga duit. Nah kumaha? Jangan duit aja. Mun yang duit Lah, kemana? kemana itu ya? Di ikhtiaran. Ikhtiaran yuk. Tapi da sagala-galana aya di ikhtiaran mah sok ayanya milikna. Harus dengan niat pasti ada. Sukan aing geuleuh teh ka dieu wae. Oh, anjing. Siap. Ya batur lah. Siap. Siap. Itu teh naon itu teh? Lele, balong lele. Lele naon? Lele jumbo. Lele. Naon deui wae? Naon? Ayo bisa teh lempang teh lurus bae kitu ulah nyedek-nyedekeun aing ka dieu. Maaf. Ente ada apa lagi itu? Sarua wae wingi capek. Yuk lah dik yuk. Aing nongkrong teh geus di dieu deui aing nausan tempat tongkrongeun ieu teh. Nyao. Sugan we atuh aya nu ngaliwat mere duit sugan ka aing dibere 1 juta ewang. Teh podol. Susuganan. Naon? Bisi kitu deui leungeun aing. Moal. Aing ditanggis ieu. Moal. Mah ieu mah nongkrong di dieu udud hanteu, ngopi hanteu ieu teh. Lah kumaha? Duit. Wah aing ditonyok ya, nyawa aing teh goblok duit teh tadi kenan. Ada yang udun. Atupan sarua wae wing teu boga. Aya sekarang resel. Ieu teh. Hayang dipoto aing teh euy. Anda hese aing selfie mah butut hayang kaciri kabeh geuning. Gan we aya barudak atuh euy. Kumaha? Saha itu Anjing dandanan juga Elvis Presley lain. Anjing didasi di kacamata celana Aya Mang Nur jeung Kiki. Kebeneran aing minta memotokeun rajit. hayang selfie. Kabeh kitu di fotona mereka ciri jeung cut brayna. make Geus gaya lepis. kitu. Baju hideung. Cong gawean. Sugana. Atuh urang teh cong hiburan we atuh teu Hiburan, kabelag duit aya. gede cong hiburan heeh. Hiburan aya. Syukur-syukur aya pi duiteuna lain. Heeh. Gas. Anjir. Sorangan menikah ya gitu Jiwong, Mamang Nur. sugan aing lain maneh. Sugan aing tukang kredit anjing. Dicut prai make dasi. Ya tuh ieu kabetot. Maaf dong. Aku naraon. Kecicing lah, ke nongkrong lah. Sugan aing saha? Kemana-mana eta geus gaya gitu. Da aing aja jalan-jalan. Anjing, luar biasa penampilan maneh euy. Alhamdulillah pokoknya mah ya Mang Nur, Cipri. Sangat spek. Oh iya, lanjutin ngomongnya dong. Sangat spektakuler. Iya bagus itu. Iya dong. Pokoknya mah semenjak orang eureun eta depo. Alhamdulillah kehidupan orang menunjang enak Mang Nur. Ya heueuh matakna sia teh bola sok depo teuing. Kapan ayeuna mah teu pri aing. Sigana ayeuna mah maneh geus loba duit ayeuna mah nya. Aya we lah. Belum kita mangger kene sih kan. Heueuh siga siki kanjut. Cek aing ge nang. Yo, Apa? heuh keur garawe naon di dieu? Keur nongkrong neangan pi duiteun hayang udud hayang ngopi. Ya.
mangpang mengpeng urang bager nya uing pamotokeun Tok kan. tapi hayang kabeh Mang Nur Foto naon maneh jeung foto Yasin? sekolah kana foto Yasin aing mah nya tuh erek dipoto hayang kabeh aing apan selfie mah hese ngan teu kadeuleu beungeut tungkul Cuman lagi bener bisa iya. hese ieu amun kieu teh pan beungeut tungkul urang mah kitu tah uing mah hayang kabeh jeung ieuna Jadi semua angle benang gitu. heeh Aing. Tah, jagona. Arang bisa moto nu orang Ek kumaha wae genan ek gaya kalajengking, gaya helikopter, ek gaya naon wae genan bisa. Bisa urang mah. Anda hari ilmu foto teh da mahal atuh. Ayeuna model anu nu kawinan, acara kawinan di foto. Dibayar. Ayeuna nu ek pre-wedding gitu-gitu foto-foto dibayar. cih atuh sakalian ka babaturan mah mani kudu dibayar teu pira Eta mah Bae eta mah. hayang hasil alus. Hayang ngasih alus jig. atuh udu deui hungkul Naon Usum naon udah hungkul, sajepret cepek sok ku aing. tah. tapi eta Mang Nur diajar di mana aing mah yakin teu yakin Siapa menyepelekan Mang Nur sekolah lagi di Amsterdam kayak sekolah kamera. Kabupaten Holland. gitu Amsterdam sih teh. Sekolah nanagenan di Kabupaten Cicalengka Si anjing lah. lain Kabupaten mana? Holland, iya Holland. ya Kabupaten Cicalengka di mana tadi Holland Aing mah teu apa. Erek moal. erek sok kurang dibere duit minta sabaraha kitu Sajepret Sajepret 100 lah. Mahal ieu mah. yo ieu we tuh 5 jepret urang boga duit 100.000 Bener. Selain pada aing mah imah keur pada kababaturan. Ulah kakek gue 50 tambahan deui lah. 50 ditambahan. Ayo wah. 40 deui tambahan. Duit mau bas ya teh. cih 200 eta. 200 200 lah. tuh eling Lah geus balik wae tuh ya pe moal. Ya pe balik ah. geus susah beri 200 200 atuh ka dieu keur. ya tapi sing alus ya Tah, gitulah bagus itu. Bawa. di mana ieu urang di fotona Iya, ka dieu mana bang? Ka dieu sia, dieu. Tah, sak maneh naplok di dinya tah. Iya. Iya, menyamakai dengan tumpai berdiri. Tah, Cing. bagus itu. ieu teh gaya naon sih aing Cing mah we turutkeun we atuh yang alus teu. Cing. Anjing alus demi Allah. Alus. Seri saeutik atuh. Sorry atuh. Beungeut lah digoreng-gorengkeun. Semak. Tuna banget na. Goreng. ieu kumaha ieu Cok, tuturkeun. Dok mah. cicing sahabat anek dipalak ieu mah dipoto teh cok Kamera. Kela-kela rek diganti gaya sabeulah nya Ulang geus Iya. kitu. sok atuh Anjir kumaha aing we atuh sia teh. sok Demi Allah. Ade. anjir halus Mang Nur Nya. deui atuh deui mah Aing bilau. deui Sok. di mana Alus bener-bener alus eta. Sok dina ka dieu. kumaha Jadi aura-aura bajing tandona teh bijil, Wong. Tunjuk sia bajing tandot di mana Mang Iya, Dior Alus eta aurana maneh. Tah, mun kitu mah banyak kumaha ieu teh eta. modelna aing mah Kita model kus-kus naplok eta. Sok, cin menyemotona ti dinya Cing make sinematik ya. cicing make sinematik sampai halus, Wong. Oke. Cing. Itu kata tempot. Tah, halus. so gara set terbang Wah, gagal jepretan Mang Nur Mas ya teh. Aing gila sok. Mang Nur Kieu nya. Ayeuna posisi belakangnya. Nah, bari nonggeng, bari kaditu Ya, maksudna. anggap ieu ku maneh wong. Anggap ieu kabogoh nu geulis sok tangkep. oh di Sok tangkep tah. Tangkep. diedit ya teh kena Yang ke diedit. kumaha dikaluhurkeun kieu Ku mempoeng ke hasilna. Halus sok ayeuna tangkepina tah ka ieu. Ina rada ngajegang saeutik. Lah apa? Duit tuh tadi keluarkan. Oh nya duit lah duit. Ya pan kita kurang teh dina kamera teh aya duit. Jadi aura duit tadi. Nah, jadi sorangan teh Mewah. tuh pan pemandanganna halus itu. Jadi sorangan teh seolah-olah keur kesan maneh teh loba duit. tah, loba duit bari jeung keur holiday gitu jika di Bali suasanana tuh. hayang kitu pisan Sok eta duitna ka dikeun. Ya. oke jangan diharapnya Anjir. kurang kumaha nu tadi Sok plus posisi eta tadi. sok Sok malik we ka ditu, maneh mah malik ka ditu malik Fokus. fokus ka ditu nya.
ku aing hitungan bikin ka 10 nya. Heeh. Sok. Sok. Uing kieu ya. Pokona mah lamun can ditoel berarti acan gitu. Siap. Cing heula. Aing Pokona percaya. mah hitungan ka 10 eta cekreknya. Tadi alus masalahna mah Mang Nur sing leuwih alusnya. Sok. Sok. Saya cicing. Sing percaya heeh. Uing fokus ke harapnya. Siap. Oke. Aba-aba. Siap. Heula tuh ieu sasi. Alus. Rada ungkeun saeutik ke headset Oh, iya, eta mah. Ungkeun saeutik ke tanah. Ya. Alus hade. Siapnya, Wong. Sok siap. Sok siap. Hitungan kumaneh? Nepikeun ka 15. Nepi ka 15, Wong. Nah, kurang hitunganna. Pan ame aing Pan ambe ieu fokus kana kamera. Nya heuk. Sok mana ka ditu mali ka ditu hitungan nepikeun ka 15. 15. Heuk. Sok. Sok. Siapnya ayeuna. Siap. Sok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah mana itu? Aduh wae kan cekrek. Bi, Manor, cina kamarana. Cih, duit aing eueuh dipotohan teh nih kamarana jalmana. Manor, Depi. Cik aing ini. Dah, aing ngabobodo jalma nu goblok cik gitu. Duit menang, HP menang. Sapodo teuing anjing uga gege gue itu udah siapa tuh dah. Ya itu ka HP pakai ku. Jual bagi dua. Di duitnya bagi dua deh, oke? Anjay.